Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun Karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah urang ayeuna aya dina sehat tur panjang yuswa, utamina kanggo para barayan mikeresep kana ieu carita si kancil di Pakidulan. Kiwari ku Mang Dedi baris di paluruh bagian anu ka-40. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-39, pedaran Mang Dedi kapegat ku wanci atanapi kapegat ku mangsa dina mangsa alam tibeurang di wewengkon Gunung Jayanti, khususna atuh harita nyimayang nuju apruk-aprukan nya dipegat ku hiji tangtungan makhluk. Duka makhluk naon ronya lantaran itu jika nabae siluman gitu tahnya. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki-beurang bae. Manuk-manuk recet di sarada. Aya nu keur sili udag hawar-hawar atuh kasintu atawa hayam leuweung. Kongkorong patembalan jeung pada baturna mapaesan kaayaan alam harita. Sedengkeun hiji kajadian anu deuk lumangsung harita. Nyatana nyimayang keur apruk-aprukan harita teges ampir deukeut jeung hiji tangdungan manusia anu keur ngadagoanana. Atuh harita eta makhluk teh nyakakak sirih atoh pedah anu ditunggu tungguna geus tunduk hareupeunana. Manis-manis lutur nulis nemblon weh. Keburu datang guningan nong. Banyaknya kisah gening si nulis si mongblok. Cek eta makhluk bangun kacida bungahna ngan teu we joget da teu pantos beureunan jeung deui kawasan nu geus hilang ngadagoan jiga nu ngarep-ngarep hayang tepung jeung eta jalma nu karek datang. Sedengkeun anu dibageakeunana kalah celohok malahan mah undur-unduran da sieun teh tapi ras inget kana patekadanana yen naon rupa anu bakal kajadian rek disanghareupan. Asal bisa ngabuktikeun nah saha anu ngakukeun jayaan teh atuh pok maksakeun ngomong bari jeung neger-neger maneh beungeut tangah
Da anu si saurang deui mah jangkung badag. Hede silah. Saha anjir kanu saanyana manusa atawa siluman jeung deui erek naon ngahalangan pijalanan aing. Halik nyingkir. Sok nyingkah mentong ngagokan kanu ngaliwat. Kitu cek eta jalma teh yalian iwal ti Mayang Setra teh. Ngadenge omongan kitu cakakak atuh harita. Ulah kahaget nyolis. Ulah lewas-lewas pan ieu teh si Kakang. Si Kakang anu gelila ngajagoan no. Ban ieu teh panutan nai. Anu geus lilangan ingan teh. Cek eta makhluk harita. Pajarkeun kan geus nganti-nganti cenah. Atuh Mayang nyureng harita teh malah pok. Harita. Naon sia gagabah ngomong teh? Mayang Setra ambek. Lengit kasieun timbul wawanen. Malahan make dere nyarekan sagarupa. Tapi edas anu dicarekanana kelakah ngarengkenek bari jeung nyarengeh. Tapi nyerengehna nyerengeh teu matak nyari. Da kalah nembongkeun siuhung anu ranggeteng. Untuna anu baradang. Nyaha tayangna mok si nyolis teh. Tapi kun bae amok oge Da tambah manis tambah nolis. Si Kakang mah teu gagabah nyolis. da anu gagabah mah gayung. Nyaho cai panas di teuman. Saha Andika? Arek naon ngahalangan kami? Jeung deui cunihin sia. Teu ngukur kakujur tenimbang kana awak. Mending lamun teu jiga bang barongan mah. Cek Mayang ngahina bebeakan bari jeung tangga. Malah cerot atuh nyiduh. Aduh, bang nebengan. Akang mah hayang jiga bang barongan. Siapa bang barongan mah kasep. Cek eta makhluk kalah beuki maceu. Nembongkeun ka bunga hatena berenang. Cadengkeun Mayang harita teh beuki ambek sabab nanya ngaran teu ditembalan bae. Hei, sugan torek sia manya. Ditanya ngaran kalakah ngajawab. Useserian cungar cengir. Mulai kamang ngacapruk ka mana wae ngomong teh. Abong kena setan siluman teu gableg polo. Cek Mayang Setra. Da ngah ayeuna mah teu sieun teu keung. Dasar eta makhluk gogodeg nama terus ungut-ungutan. Geus kitu pok deui ngomong ayeuna mah daria pisan. Wah, jadi anu nulis teh balai uning. Kana wae aa. Mangga ku aa bade pikarangkeun. Mangga jangukeun nulis. Cek eta makhluk make derah yang disebut aa. Tapi kasebeleun mameh ngabejakeun ngaran teh nangkep harigu heula. Sukuna ngajegang geus kitu melong ka Mayang teh. Panonna rada disipit-sipitkeun kawas anu keur nages-nages rurupaanna Mayang Setra. Sedengkeun Mayang Setra mah colohok tapi campur jeung kaget dina jero hate mah. Ari sabab naon? Sabab makhluk anu sakitu goreng patutna teh beut nyaho kana basa kawas-kawas lain makhluk samanea. Dah nyai geus junjunan Bili palai udi nanya ieu pun engkang luas takala jenggi. Asal tina gara buana dat nu pernah di dasar sagat. tapi kacalang sara kena kusupatan nu jadi inung.
nya dibuang ka daratan wujud robah jadi kieu teh. Parantos 17 tahun di dinger cap bari nganti robahna takdir. Susubanan aya piulas nu maha kawasar bisa saling jenis pindah rupa mulang ka asada deui. Nya meunang pirasat tinu maha gaib. Saurna teh upami geus aya hiji wanoja anu bogoheun ka aa nya dina wujud aa bari jeung robah deui sabihara-bihari. Muli ka jatinya mulang ka asal balikannya wujud tadi. Dah umar dik itu nulis tulungan engkang teh geulis. Sing bogo ka engkang teh nya. Sing ka engkang teh. Siapa engkang kungsi ngimpi. Ngimpi tepung jeung mojang nulis. Nu imahna di sisi wahangan Cimandiri. Katelahna teh Nyi Mayang Setra cenah. Rupanya mah ya nyepresnya ina impian ngandu ka jenenganan nyaha jenenganan teh kitu omongan eta makhluk. Ngadenge kitu Nyi Mayang Setra ngahulang. Calohok bengong bakatku kaget. Geuning kitu lalakonna eta makhluk teh kumata heran. Bet nyaho kang ngaran Nyi Mayang Setra. Apa kana rupa jeung nyaho kana lemurna. Parandene kitu Nyi Mayang Setra mah lain atoh. Kelakahkeun campur jeung sieun ari sabab geus jelas nu ngahalangan pijalaneun teh lain rek niat jahat geuning tapi tujuanana bet kitu. Kulantaran Nyi Mayang cicing bae harita pok atuh eta makhluk teh ngahanu nulis kalain maulang sing percanten ka aa nulis engkang teh setan siluman wujud engkang kasep mua eleku arjaun arjuna nun ayeuna keurkeun aku subata gosang kang bisa pedahnya karena jadi indung sarta ngede anu jadi bapaknya di supata jadi singa sapotong jelema sapotong nyai. Cek Kalajenggi nerangkeun riwayat hirupna horeng si mana horeng katalahna teh Kalajenggi cenah Keke Ari Andika basa manusia atawa jin nah boga lemur teh bet di dasar sagara asa mahiwa teuing. Nulis engkang mah lain manusia lain Tisu diteuing aing boga salaki kadu teu puguh urus. Kaula mah manusia hayang boga salaki teh ka manusia deui. Halik sia nyingkah ulah ngahalangan kana jalaneun aing. Sabab aing boga tujuan. Cek Nyi Mayang Setra nyentak ngusir dadakuna mah ka Kalajenggi. Tapi Kalajenggi teu ngagugu. Kalakah ngagak seri bari jeung alangah elengeh tuluy pok harita. Bening jalak ngai mau balai kamanya-manya oge bagi diudian ku aawa. Tapi geda campi heula panglamar ki engkang. Upami parantos karesama bujeng-bujeng bade kapontlot gunung. Galah ka jerona oge moal burung diancur bungreng.
Tapi campi heula panglamar giingkang. Sudi najis abdi obligan aing mah. Ulah itu. Ulah nyai capek, ulah abig-abigan ya. Cari kue sing kenyang. Nyaos ya, ari kenyang ka? Aloh geuning galak. Bade ka mana atuh nyai teh? Kula arek ka Gunung Jayanti. Arek neangan anu ngaran Jayaan teh. Halik. Mentong ngahalangan jajalaneun bisa kadupak. Cek Mayang Setra maju salengkah teneng ludeung eueuh kasieun. Atuh ngadenge kitu mah kalajenggi gogodeg manehna kaget nenjo awewe nu gede wawanen. Estu teu aya kasieun. Lila bet jorojoy jadi amok lantaran kahayangna teu digugu. Harapanana teu jadi buah. Atuh nenjo Nyimayang Setra maksa maju teh teu antap parah deui ana seok harita keneh narajang ku uteukna dibabukeun satakar tanaga kana tarang Nyimayang Setra. Sorana munggah ngahyung mata keung, mata baru ringkak bulu punduk. Awas ya wabayak. Biji angin atuh pugu Nyimayang Setra benikeun ngagajenghok atapi untung dina hatena kaburu inget ka Nyimayang Sagara anu kungsi tepung di sisi basisir palabuhan Ratu teh. Langsung atuh kumanehan disambat bade jeung leungeun nakis itu anu ngahyung bangbaraan kolebat hiu beledug atuh harita. Jelegur sada batu diadu jeung batu. Sorana munggah ngajelegur malah ngajedud kana jantung. Padahal anu diaudeul teh leungeun Nyimayang Setra jeung iteukna si Kalajenggi. Goleweng itu ngoleweng ka kencaeun Kalajenggi. Malahan anu bogana oge harita ngajelopong atuh ka bawah. Kalajenggi rikat masau masang kuda-kuda atuh katara baut anu reuwas. Panon molotot huntu ka karot napas ngahegak. Wah, bener hebat ke wawayak ke awewe. Kurang ajar sia wawayak. Geuning aya katak sia. Tapi montong waka alul sia. Aing si Kalajenggi anak tunggal ratu laut nu ngawasnya dasar sagala. Modar sia manusia. Cuk eta Kalajenggi. Bari jeung kawak nyakel itu kedua leungeunna. Terus diayun-ayun di kancak kakatuhu. Geus cikatuhu diayunkeun deui satakar tanaga dibabukeun atuh kana tak-tak Nyimayang Setra. Jluh! Nyimayang Setra luncat tingkahan panarajang. Gobro eta itu sakitu gedena teh kana batu. Belah eta batu belah sawareh hancur jadi keusik. Wah, kurang ajar mentong nikah sia hoyang. Nyanyi kasih adalah daing mah yang hirup. Tembana atuh Nyimayang Setra pada jeung terus taki-taki deui panon bureleng ka musuh nyitenan gerak-gerikna. Syuk eta ieu iteuk teh nyamer deui arek ngababuk kana careham. Leb atuh Nyimayang teh ngelok suruntul nubruk Kalajenggi. Jeprot teh nanjong kana palangka kadana Kalajenggi di arah mamateh hina pisan. Syuk. Ayo wadah cai aing kadajak aduh ulah aduh menyori Kalajenggi atuh moceak itikna murag terus dongko bari jeung nungkuk bobogaanana. Ya, aduh, ada menengari, aduh, ya, awewe siang goblok dia ke air najong karena pelapes wadah cai siang goblok, Kalajenggi cungar cenir berjam muringis matana beburulakan. Nyimayang beki wani we beki kandel kepercayaan kana dirina.
Gening bisa ngayonan makhluk badag tur pikasieun. Nyi Mayang Setra harita jadi percaya, ya Nyi Mayang Sagara teh aya pasti marengan ka manehna. Ragamang itu kalajenggi anu murang teh dipulung karawak dicekel, tapi barang dijungjungkeun tetela berat pisan. Nyi Mayang Setra ngerasa kaget. Nah itu nahaon make jeung berat-berat teuing, padahal gedena teu sabaraha, sagedena oge itu nu sagede tangkal jame. Nah itu kan berat. Cenah ceuk Nyi Mayang Setra harita bari jeung terus atuh ditunda deui itu teh. Ari kalajenggi atuh sanggeus sardak rarat makan nyerina, terus atuh nangtung bari jeung rada nulak cangkeng. Panon mureleng ka Nyi Mayang Setra, geus kitu pok ngomong kalaban tandes. Ayah, ayeuna bugi euy. Keke yang nyanyi teh kuda ngajar ngahinya ka kuda. Ya, ayeuna kuda geus beak ka sabadan. Kapaksa bakal ngajaran unaw-unaw nu kungsi dilisankeun ku kuda. Sing saha-saha jalem anu kumbawani asup awawongkon ieu tanpa izin ti kaula moal bisa balik deui. Bakal modal jadi tumbal ieu leuweung. Rasakeun sia manusia kasabaran. Kalajenggi nyaetan ambokna teh ayeuna mah. Nafsu ngagedur amarah ti kawadahan. Keur mah eukeur cintana ditampik katurug-turug der biasa dileceh. Ditajong wadah minyak labikeun kanyalak kana hulu angin. Atuh puguh budal amarah nu sabenerna. Bacot gede sia. Sok buktikeun ari nya mah sia. Wani rek maehan ka aing. Jeung deui ayeuna mah sia aing ngarti. Sia merenung ngaku-ngaku jayaan teh nya. Nurus tunjung sia. Ngaku-ngaku ngaran batur setan mah setan we. Teu kudu ngaku ngaran banusa sia. Cek Mayang Setra kalah beuki wani. Saeutik oge taya kasieun ngomongna neng terewelan jiga kacang ninggang kajang. Ngadenge kitu atuh kalajenggi oge beuki amarah. Marehna henteu gagabah ayeuna mah. Terus mehna mundur, kurang leuwih 3 lengkah. Ngawatek ajianana deuk nyangkalat Nyi Mayang Setra cenah. 2 leungeun si kalajenggi harita dina dada. Petana teu beda kawas anu rek ngadorong ka hari. Tapi samemehna kunyem-kunyem heula babacaan meureunnan. Biwir anu jebleh sihung anu ranggeteng teh kabeh beuki pikasieun. Sanggeus kitu atuh gero manehna ngagorowok bari ngadorongkeun 2 leungeunna ka hari. Anak hiu teh aya angin geuleuh sada gelap. Liubun ngadadak endir handaruan jagat asa diendagkeun lini. Nyi Mayang Setra harita ngajenghok atuh kaget. Hatena peot leungeun ngadegdeg. Memeh sadar kana naon-naon kajadian geus jugur manten atuh seuneu teh huru. Huru sabudreunana Nyi Mayang Setra atuh beuki lila beuki deukeut wae beuki karasa ngaheab panas. Rek ngaduru kana awak Nyi Mayang. Nyi Mayang harita keneh ngajenghok manehna bingung. Kumaha nyikahan seuneu cakaka kalajenggi harita. Aya sia dibeulung ku aing geus asa karek dihakan sia ku aing bayang. Rasakeun sia sok sia. Rek luncat-luncat kamat jati. Moal bisa kabur ka jabaya mun geus jadi lebu. Lebuna kabur ka bawa ku angun angun angin. Geus asa rek di dahar sia ku aing. Moal kamana bisa melumpat sia. Kalajenggi geus ujung we. Beda eta awak Nyi Mayang
aya di tengah-tengah seni anu keur ngatubur. Tapi samemesina ngaduruk Nyi Mayang Setra, ujug-ujug kolenya aya kilat. Sada gelap nyamber kana eta leuweung. Ada hiuk angin ngagelebung tarik pisan. Tatangkalan pikeun ka manon atuh dahan kayu ting borobot peunggas. Komo pangpung-pangpung nu garing mah ting kalayang, ting kelubrang atuh ka handap. Rakatak reup angkeup. Brong atuh hujan meuring ngagebrit jiga dicicikeun ti langit bae. Ting peletak, ting porolok atuh kana dangdaunan. Sieuna anu keur ngababela teh ngadadak ngaletikan, kaceos ku cai hujan. Nenjok kajadian kitu kalajenggi colohok. Manehna nyaho, eta teh ajian urang sagara nu bisa ngagayu hujan gede jeung angin topan. Kalajenggi ngahulang sakedeung. Ratu mana anu geus ngadatangkeun eta ajian? Pan manehna oge ngageugeuh dasar sagara. Tapi nah bat aya anu naninggan ka manehna. Sabot ngahulang kitu Nyi Mayang Setra bebas tina kepungan sini. Jeleng luncat ngadeuketan kalajenggi. Langsung narajak hiuk, jebrode hulu angan ditonjok satakar tanaga. Hiuk, hiuk jebrod hulu angan ditonjok satakar tanaga. Cenghang geblu kalajenggi atuh harita sakitu jangkung badag teh ngagubrak lantaran ditarajang keur balangah. Wala kurang aja diakan acah ku aing sia. Tadinya marek dituru sia kayakan nyeungeun kaja aing aduh. Koreja tarita kalajenggi hudang deui. Kadawak nekot itu anu goler keneh didinya terus diputer-puterkeun kawas kolecer. Ngahiung bijil sora estudi mata katorekan. Nyi Mayang Setra harita muringis sabab eta itu teh jadi molecer. Tarik bisa ngahiung. Mayang Setra harita nutupan celina atau buru-buru dicocokan ku curug. Kakara celina tenang deui. Rokaya kalajenggi ngadeuketan ngadigle iteukna tetep muter luhureun sirahna. Leungit wujud itu nu katenjo teh cahaya koneng semu hidung. Genteul hidungna ge hidung genteul bari jeung ngabijeukeun sora-sora sakitu tarikna. Ana ngahiung war itu nyamper kana tarang Nyi Mayang Setra. Lap atuh Nyi Mayang Setra ngelokeun sirah tapi edas telat luhureun embun-embunan bukna kasabet. Brul atuh paregat baburicat. Ngarasa peureuss jeung ngajeletot kana sirah. Aduh, cenah ceuk Nyi Mayang reuas. Poho nyocokan cili atuh leungeunna ngusap sirah. Gebeg reuas, sirahna jadi gunul, buukna atuh kar. Harita kasabet nyatana ku iteu kena musuh. Katurung-turung celi dibuka deui atuh sedengkeun sora iteu terus-terusan ngahiung. Ana celetot kana cili asa aya nu nyeureun. Tayalian iwati sora anu kacida tarikna nyusuk pana jero celi Nyi Mayang. Leng Nyi Mayang Setra harita ngarasa lieur. Suku asa teu napak awak asa ngalayang. Reup poek les kapiuhan. Kubrag harita Nyi Mayang ti beubeut. Wah, ya. Saya jagonya oge bikang Arya awe. Malewihan lalaki sia. Benang siak buai baut. Lumayan siak gunul-gunul ge sia. Kitu ceuk kalajenggi. Terus itikna ditunda kerawak mangku Nyi Mayang Setra. Jung atuh harita dibawa luluncatan. Jigana bae balik ka guhana nu aya di pareang batu teh. Kalayang atuh luncat ka handap. Kawas anu ragrag kana sungut cungkrang anu ngewang. Awak nu sakitu jangkung gede teh atuh bangun anu hampang himping. Padahal bari jeung mambawa Nyi Mayang Setra. Barang tepi ka hareupeun lawang guha.
Cre nincak batu anu nyoloh-jor. Cilek terus atuh ngalengkah supeh ka guha. Cakakak atuh si Kalajenggi teh siri, sorana undur handaruan. Geuman kapantu aya di jero guha. Hasil uy, hasil. Sora Kalajenggin harita muni handaruan mata geuman. Kawantu aya di jero guha, cakakak cenah barjeng ngomong hasil-hasilan. Kalajenggi gumbira jiga nama, sedengkeun Nyimayang Setra tetep we dina kaayaan teu eling-eling. Kalajenggi anu keur meujeuhna suka bunga, samemena atuh ngaliampiaskeun hawa nafsuna. Nyimayang Setra geus teu bisa walakaya, kapak sadaek teu daek kudu narima kana naon rupa anu geus tumiba kana dirina. Didinya teu aya anu nulungan, teu aya kesan pakumaha. Nyimayang Setra leungit kahormatanana, dijamret dikingkirihit ku si Kalajenggi anu memang sarakah jahat talenges teu boga rasa kamanusan, da memang lain manusa manehna mah. Ukur wujudna deukeut-deukeut jeung manusa, da beungeutna mah kawasinga. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh ajenganana insyaallah nya. Tah Mang Dedi meureun bari ngungsi bagian anu ka-41. Hatur nuhun loh kumarupi perhatosanana. Ujung kantun kasadayana salam sehat ti Mang Dedi nya. Wassalamualaikum warahmatullahi